kos kumaha nasi kiai nundukkeun hawa nafsu mah seeti galana urang peuting nyaho ganjaran tahajud sebab jelema nu tahajud engke di jero kuburna bakal caah saat tengah peuting batur sare lelap di tengah-tengah poek urang hudang engke di jero kubur bakal caah ya, mulai geus urang nyaho tah tikeur ieu sebenarnya nyahona mah geus kebal tuh nyaho kan aju parohan deh pak dia tilok diamal nah iya nu hese ge perang nundukkeun nafsu teh urang perang begitu hudang kahayang mata peureum di perangan urang bentak sia kiai ge sia bentak teu kuat cak mata teu kuat bentak teu kuat ganjal make korek api hayo sia colok teh hese nundukkeun nafsu teh ternyata hese ya kudu lalaunan teh mimiti hudang bae ke menang 2 peuting kara ki'i katilu peuting hudang ki'i ngisang kaopat peuting hudang ki'i ngisang ngagejebur awak di kolom kieu eta perang jeung nafsu nah eta hese dieu keur carita orenganan nu mantak jelema diangkat ku Allah jadi pangkat solihin komo nabi wali eta teh nyana geus bisa berjuang ngalawan nafsu anu cak perwatakan heueuh nanti cek nafsu hayu nyana teh tetapi niatna endek ngabebener awak panjang orang menyarikan nafsu makan nafsu minum nafsu tidur nafsu pakaian sandangan nafsu kendaraan dan lain-lain sebagainya jelema nu bisa nundukkeun nafsuna tur beramal jang saenggeus paeh ieu jelema pinter